penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna aju jelemana tentrem can jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharan tetep kesang sebab salah kida tuani milu ka dieu pamajikan tuani milu ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae kuat ka ngesang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah pernah ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy jageulis nya sugih asena ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuli jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Band dina Lexus kolbu Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والله أعلم بمرادي وتاب لنرم tobat ya Allah ala salasati ingat tasawang tatlu الذين خلفوا Zawang agakang den ayakum ya ladina kabi'ani taubati saking dan terima taubat alaihim ingat tase alladhina biqarinatin kalawan qarin hatta idha daqat alaihim Allah Malam-malam tatkala rupak ingat tasya alladhina babu bimimma rahubat kalawan barang kang jembar serta barang kang jembar ya ardu ma'rubiha tegesi sumertani jembar ya ardu sa'atiha tegesi jembar ardu luas ardu فلا يجدون مكانا يطمئنون إليه مكارن يا الذين إن panggonan kang anteng ya الذين kabeh ilaihi maring Makkah fadaqat alaihim anfusuhum lan rupa kata alladzina pirang-pirang hati Kulubuhum tegesi pirang-pirang hati ni alladzina lil ghammi karena bingung wal wahsyati lan geresah bitakhiri taubatihim kalawan dena yakin taubat Allah fala yasma'uha sururun wala sumaka orana namot ing ampus opo surur pirang kabunga lan orang ari
wa zannulan nyangkalan ngayakinkeun ya ladzina kabaqonu tegas ngayakinkeun ya ladzina an satune kalaguan mukhaffafah tadiku mukhaffafah min tsaqillah warana nanggal musiku maujud saking Allah illa ilaihi angin maring Allah mataba alaihim kari-kari narima taubat ya Allah ingat alladzina waffaqahum taubatan litaubati tegas teh maparinan taufik ya Allah bimbing alladzina kadu taubat dia tubuh depan yang tatarobat ya alladzina innallaha yazatuhun Allah wa Allah tawwabur iku kang sangat nerima tobat ar-rahim tur kang sangat walase ayat ieu teh nuluykeun ayat anu kamari tentang ditarimana tobat hiji kangjeng dua sahabat muhajirin tilu sahabat ansor sakumaha kamari dijelaskeun laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabau fis sa'atil usrah lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa susah sulit kadaharan ceueung lantaran kangjeng narima berita di Roma bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saha nu rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratan, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat ke perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah eleh surga deuk ka mana lumpat eleh jeung menang na teh ieu selalu aya dina kauntungan sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat paleti urusan eueuh pikiran-pikiran soal dunia kabeh ka akhirat kos urang we kieu. Alhamdulillah manurane. Aduh bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya. We ge kadeul aja. Ya Allah, ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo nu teu ngaji. Sakieu ngaji bae urang tetep bae hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh. Nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu dia PR. Komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji. Komo anu eta anu ya Allah ya Rabb haji nah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah siap tempur perang lawan musuh Allah baik mantap. Di antara anu siap eta sahabat ternam nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang.
selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik, lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan disiap nyana meuli kendaraan onta bulede 2 jang perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin, numantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma ndek panen. Hiji eta nomor kedua na gitu ya, keur panas luar biasa, yang rada niuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan ayah, awak sehat, pokoknya mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar. Kan nusuki mah kitu bae pan, nusuki mah tuh kitu bae. Tah pareka nama kendaraan ecek-ecek lain mah geus hebat, kakejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi. Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk, kendaraan geus disiapkeun. Keisuk nya panyakit keisuk teh aya di nyana, datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk, nyana mah masih keisuk icuk colek. Eta calon atau situ calon Kerbo datang deh ke Senen, Kerbo ke Senen bonen. Ayo bae lemur bonen, uyuhan naik tadi lemur bonennya. Urang mah cicing di jaja isin. Saya di mana kemarin cicing di bonen. Ke Hararayang. Nah, akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita. Teu pernah nyarita di mana Ka'ab, nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk. Tampuk bendera kepanglimaan pikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sidina Ali kita ngurusan Ahlul Bait. Nah, ibarat datang ka Tabuk teh ditaroskeun ai Ka'ab mana? Aya nu nyarita Ka'ab mah waduh nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen. Nomor kaduana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolah ye. Nyaritakeun ka dihareupeun ka anjeun geus henteu. Nyana mah bagus keke nuturkeun ka dia. Kalau ngomong cicing. Tapi Kangjeng kan lain jelema biasa. Apal. Dihareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual. Oh iya, tuh Kangjeng mah lain deui ya tuh. Wah, Ka'ab. Sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk. Akhirnya Kangjeng Nabi teh terjadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna. Kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana. Akhirnya terjadi peperangan mah, tapi nyieun ketentuan tilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi. Kesimpulanna mah sarua jeung perang. Ulang Kangjeng, Ka'ab, Hilal, Marah, temilu kata. Begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah, kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang, langsung Kangjeng Nabi ke masjid. Engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid. Didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang, kebiasaan seperti eta. Maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan, loba nu kudu ditangani. Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik, bahwa eta rombongan teh munafik. Nu jelas
diizinan tinggalin itu perang balik di Tabuk menta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah. Tuh nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tapi dihampura. Muhajirin jeung Ansor ditegur tapi dihampura seketika eta keneh. Tetapi begitu datang Ka'ab bin Malik ka Kangjeng salam kuluk salam ka Kangjeng Nabi teu ngajawab. Assalamualaikum maksudna endek bebeja menta hampura endek istri endek naon itidar itu menta hampura. Kanjeng Nabi tengah jawab cuman senyum-senyum kan senyum beda ieu mah bangunna senyum aduh tingina ini mah urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum bade bagus jembaran teh aya nu senyum neng mana senyum ieu mah senyum beti mah ieu teh bagus tuh kan beda orang tidak senyum dia geus boga tebakan orang awewe ditanya ke orang neng di mana mantap ini guys iya mas senyum penuh arti tapi lamun nanya deh neng cuman senyum kene tapi kos gitu walai deh Masya Allah iya ke Kangjeng begitu salam teu dijawab bukan Kangjeng Nabi senyum bagi bari ngabalieur wah ragak jantung ka aduh itu datang teu deuk menta hampura ningali rombongan sejen dihampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kayana gitu tetep dihampura kok aduh kau lama ngabalieur kan ya di dinya nyeri hate ka abdi ya Allah sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat mana apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah. Sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalieur. Ku teu milu perang teh itu jadi mamawa. Aduh cek abdi ku ieu jadi kieu. Ya Allah. Nyeri hate teh. Lantaran Kangjeng Nabi sikapna terhadap Ka'ab teh seperti eta. Kesimpulan nama Ka'ab teh terus we cerik teu eureun ngecelak cai mata nu mentak aya bahasa cai mata sakecelak eta teh lamun motifna tobat seunaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakecelak cai mata tobat mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu ya Allah sabara ribu tahun neraka sabara juta tahun neraka hese bupareumana blambir banan sama neraka beak jeung mobil berambir lah jeung supir berambir jeung nu boga blambir lah jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh moal bisa mareuman ka seueur neraka mah boro-boro make blang heam geus lah tapi ku kecelak cai mata tengah beuting urang takarrub jeung tadarru ka Gusti Allah tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat ya Allah ya Rabb keur carita galakna Gusti Allah kejamna Gusti Allah jabarna Gusti Allah teh loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang nyeuhil bae kudu ka neraka Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula ya Allah ya Rabb tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah batur bapan maraen kajana mah nu diukna teh anu ngoprokeunana naon ngaranna sia tolol
Iya di anak kamu segala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nunggaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan ya Allah ya Rabbi di kawasan ngembrak boga duit urang meuli teu boga duit ngridit pisan bahkan lamun kadelena kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan yana ge tarolol teh coba ublag kuari goblok tah ieu kabair urang inget tengah penting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb lamun terus bae kurang diinget-inget dosa diinget-inget neraka carana seperti eta urang mandi heula wudu salat terus urang perem takarrub tadarruk terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit tenang Gusti bumi gitu kene eusi langit eusi bumi sadayana Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana niat teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu inget baheula bapak moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi panyata mah dihampura ku Gusti Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu poharanya sapanas lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeuleuh jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkerem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata jauh bakal ngurucut cai mata urang ngecelak ya Allah ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun saudara kana jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahal na cai mata urang heula ceuri kos geus gigisi we kunaon kunaon aduh naon sih jadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak kitu segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tatarina ku aing dikawin teh nolak sia aja segoblok deuk teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah hugi sababaraha beuh pohara jasa ayo praktekna teh sampai di sini saja amboh atuh murah di jantung aing deuk teu ceri kumaha cenah lalaki mana nu teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos gitu kan sebenarnya mah ceurik dia mengaji kok sedih amat bangunnya ya Allah emang kunaon nah ngaranna ge meureunna hirup di dunia kira sedih sudah lain maksudnya naon sukan be bisa nulung moal saya mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahnya jelema mesen karung buat truk ajuk wari teu dibayar aduh Masya Allah tuh kan urusan kos kitu bae ceurik teh urusan dunia jeung dunia bae Masya Allah kan sia kunaon si ceurik teh bantu rumah diterima aing teu aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia aja si ceurik urusan kos kitu Masya Allah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS teu sia aja goblok aing enggak suka bumi dengan teuh ingki ka aing teu jauh di urusan kos karan itu malulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh teu jauh urusan ada urusan karugian dunia ai kitu mah mah
geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh ded jeung Allah mah babar jeung Allah eta biasa bae lah sanajan kana raka jeung moal kebeli sakedeuk ye cakena mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna subut goblok Gusti ya Allah dong Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka nilai kalimatillah perang Tabuk tamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate kabladieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu minta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu ayeuna nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk henteu cek emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusana aja geus ieu kumaha tahampura ka Kangjeng boro-boro ngahampura cek eta teh salam ge teu dijawab sasalam akur sih jeung aing jadi orang tiluan nih sebenarnya jelema nu terasi aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang obrol-obrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Yarah bin Rabi ulah dibere ajer rarahi ulah dibere senyum ulah di bere obral-obral antapkeun nu tilu Masya Allah nyeri na luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown aduh Masya Allah akhirnya caririk duduhan teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur mejeuna gagah waringka sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabitak soal-soal urusan dunia hanjak lamun sampaikan ka Kangjeng teu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahar teureun-eureun ceuri cara riceung di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih keneh kalau kebutuhan ke pasar biasa instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Ka'ab panggil ku Kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan di imah mah aya pamajikan lumayan obrol-obrol jeung pamajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweus soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pamajikan minimal atuh minta diurutan kan ke pamajikan mah pangurutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kebelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah dituna mah nyana dipencetan ku urang beuki naik juga pas malulu ya Allah ya Rabbi ta ieu kan teu beurang akhirnya kan diidikeun ka keluargana sakumaha instruksi Kangjeng
ulah teh keur di download lockdown teu beudang keluar, teu beudang bergaul, teu beudang ngobrol, teu beudang ka mana. Instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal ti kumaheun kajadianna. Ya Allah, ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari, geus 50 poe teu bisa obrol-obrol, teu bisa keluyuran, dilarang. Eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bungana wawasan aya di nyana, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balu karna teh model kos kaji. Beuki sedih bae dedengian di sisi gigir loba. Masya Allah karing sedih tina 40 poe tambah 50. Tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Sulem, maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30. Aya naon ya Rasulullah? Jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejat. Cak manehna kula beunang henteu kaluar ya Rasulullah. Aya naon? Deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura. Atuh, eueuh masalah engke teh sabar ta subuh nya peuting-peuting. Ieu we ku bunga-bunga na meureun mana teh bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta. Atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi. Dan kewe nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan. Tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nuturun ka Kangjeng. Masya Allah bantak ieu ayatna. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu ewata bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik, dua Hilal bin Umayyah, tilu Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobatna biqorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ka Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ka para sahabat, maka 50 hari terkekang batin. Selama 50 hari salam teu dijawab bukan, senyum-senyum bendung. Jeung jelema para sahabat teh lain teu meunang obrol-obrol, lelempangan ka pasar teu meunang, kebutuhan teu meunang, diancam. Nah ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masya Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna, padahal neuleuh sahabat muhajir, neuleuh sahabat ansor nu lain, neuleuh golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura, padahal di jerona kayak tanda-tanda munafik tetep we dihampura. Kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa. Idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga sempit kanu tiluan teh bumi dibarohubat disertai dengan luasna bumi. Mungku orang dicaritakeun benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakieu buana, tapi terasa sempit bagi nu tiluan lantaran ieu teu dibere budi ku Kang. Urang bae ge urang atuh ulah waka ku Kangjeng heulanan, ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tah tadina mah henteu, ku ari kadenge nyana gubras gebris bae.
Urang datang teh ka imah assalamualaikum, lain dijawab lawang gebruk. Wah panglima ya di jero geus lain deui rarasaan urang. Masya Allah eta lamun ku pamajikan geus dikitukan kumis segede tai leutik terasa bae kumisnya sama sekali. Wah teu beres ieu imah da ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lagi urang anu nganapakan urang, tapi ketika lawang digebrukeun Masya Allah ieu dunia sempit. Ya Allah aduh waharaja mun hayang nyawa sempit na dunia nyandung sempit sia dunia, kecuali cek nu kolot naga ulah marela jasa dicandung teh lantaran dedeulean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung. Ya bener sia aing teu salah kawin jeung sia Masya Allah horenganan sia mah bangsa langit horeng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae meureun hiji dua mah tuh ieu mah lain ban kakarak SMS-an doang geus diblokir. Masya Allah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung, ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong bae ka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese. Tapi tetep bae nyana bangun embung ka surga teh gitu tah yang bung emangna surga naon kitu ngeueuh deui cenah nyana teh amal-amal lukur ka surga jalan endahan ngahelah kos kitu. Ya Allah etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah mah dianteun di ongkosan kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula. Iba dongeng doang. Masya Allah kan dah nutiluan danun can dibere lawang tobat tu Gusti Allah Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat ditentremeun ja tentrem atuh lain di tempat kolbu moal Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna haji jelemana tentrem cal jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharana tetep kesang sebab salah kida tuani milu ka dieu pamajikan tuani milu ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan sa mobil bae ge kuat kangesang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah pernah ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy da geulis nya sugih asena ge sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuleuh jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu
Masya Allah, jelema naik mobil mewah, bangun teh bangun kejem teh, wow, santri mah naik angkot seserian, dek jalateun seserian, nangtung sawareh mah deui, hahaha, kempes basa seserian keneh, aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh, mun hayang nyaho kolbu santri teh modal kos. Di dunia kena yang jadi sorga santri mah. Ya, siapa tuh pernah jadi santri bego? Tanyakan ke santri, di mana bayinya nama? Di kamar, saraksa langsung ke majlis, ayah asa, teu nyaho mayarnya nama itu. Ke masjid, ayah kipas, udah, nasgol, langsung begilian mayar ke hutan. Langsung kacai mandi teh ya Masya Allah sholat baca sholawat itu lain sorga sih dong ya hei lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di dada doang diterima dek henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh jeung hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu mah Allah teh lalu ngomong sianya hati santri bagus gitu ketika didesak banyak nama lalagaan doang aya dong tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin berjamaah ceuri santri mana meureun geus budaya jauh indah na hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung mah nyiuk sorangan ngisikan sorangan bener beke ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres dari nya oh asak cek cenah teh laukna goreng tuh gajo aya dah sia masak restoran di mana nyaho nu ditutu deh bisa make aturan itu mah biasa aja barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kemarin teu nyahon jadi santri teu nyahon moal nyaho indahna gitu maksudnya ai Gus Dur mah kan santri nyahon nya nama nyahon tapi nu teu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman maksudnya keindahan jadi santri nyana mah tuh deka masjid ben cokot mah baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain tapi babaturan dilok marah deh dilok marah usia pakai baju aing saya cokot-cokot aja poek nggak sih sugan marah sugan Masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna dia lain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah pang gede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ge mah teu buka pikiran saya yang jadi naon itu ulah mikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan saya yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing sugan jadi mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah hayang ge masantren ibadah Masya Allah lempeng jasa teu budak mungkin aku masih alamun di biji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikiran naon keluar di dunia mantak ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing
aing mah jadi wali sama kakarkos kitu dah. Pokoknya wal kaharti dunia santri. Mondok loba nu nanya ka kula soal-soal itu saja dek mondok kan teh sih. Ente mah ulah ngobrol jeung aing. Ditu kecuali dek mondok arak bae ngebejaan. Mal ngarti sih dunia santri maka jeung hukum mah hese. Santri buka bingung. Buka bingung. Saya geus umur sabaraha ye? Aing 29. Terus encan hayang kawin. Ya tuh encan aya takdir ti Allah. Atuh aing ke manggil takdir mah babahri kabeh geus ditulis di Lauhul Mahfuz. Aing datang ka Kobong mah ngalamun nya ye. Masya Allah kan. Lah ilang tuluan teh terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana ketenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa teu ketentraman maya di diri urang ieu urang kan poho ke problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu Masya Allah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh pangadasa ngaji teh gegeran teh emang urang tuh nagih aju kuban lain aju celik kula ye gegeran balik lamun henteu sakalian teh pemajikan pinter amat sih udah tak iyalah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagi hiji tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatena anpus teh jamatina nafsun anpus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anpus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang teh majaz berarti kan nah qalbu nu bingung tilok awak nu bingung qalbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teparuguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate tek sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang nyali jelema bae asal kadelena kos kitu ieu keur bingung ka jeung kumaha kan awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa ghaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun ana awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna teu keur jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur meujeuhna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantep dibahasakeun awak jelema je kancing bajuna salah imah
iya budak mal beres kajian kuku make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajian kuku make kajawan gua aing haju buuk dake geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ibu budak kadel kolbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajian kuku lagi rapih beh kopiahna mancit beh masyaallah bajuna takwa orang merekna dina merek takwa buatan Bandung kajian kuku lagi udah kerjembar tebak bener baik orang yang calon lurah nipu ya penipu ya ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kada itu na mungsrut kiaina batur nu calonnya na mungsrut eta gara-gara ka bawah dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kiai teh lo ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai ayo nasib kiai mentak Allah ngutuk ih sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu bagian sia ngaji kai aduh eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula urang suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah urang suka nyukos kitu aya kitu meureunan aya lah hiji wae meureunan sok juta jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh yeuh mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh ceknya teh sok sangeunah-ngeunahna yeuh diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama teh globalna beh nu mantak sepakat ieu nagara teh negara demokrasi anu baheula teh sabak da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna ti Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon pokona temen laluasa bae saya mau ulangnya debat kiai hebat jadi lurah ulah bakal jadi presiden ulah bakal jadi gubernur ulah bakal jadi bupati jadi lurah bae heula kiai hebat jadi lurah kiai hebat jadi lurah denge ku sia ku ceuli heulanan deleukeun kakiayanan siapa barangkali cenah ngomongnya bangunnya siapa tuh percaya ke aing teu deleukeun Gus
Nah ieu mah sekedar nyaho bae heula nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah nu teu maling nu teu maling kabeh dah so amat sejarah nu yang dibuka sih je parang saha kajin urusan nyana mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah je jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka je tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanim teu bener kabeh aya bae nu beneran ja ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang malai deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern as-supendia al-jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan anu sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi urang salah tapi hanya sadar heuh sabarang aja horeganan barang di tembok mata hate mah heuh dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah heuh tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nusa keclak cai mata teh bakal niis ke neraka bayangkeun Masya Allah sejarah lain lalagaan bah yehehe poharat teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blangbil teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah Masya Allah itu yang contoh tadaqat alaihim anfusuhum hati teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna kolbu lantaran can ditarima tobatna terasa ka dieu hese ka ditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah atuh boga kayakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallahkeun teh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha tapi ka begitu maca suratnya sia setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan maneh teh ku ari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mana
ayeuna pemajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ye geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang ngolos tapi kaap begitu dibaca setan set rajit teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah karim ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentak wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga keyakinan utiluan teh wajang sijil wajang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikawalkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil ge senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna aha ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas urang nyandung hanya kolot ridho dunia legana luar biasa nginahin dunia tiis Ka'ab Masya Allah mentak sumatab alaihim Allah narima karena tobat dan nutiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga urang kan tos kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalahna ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan ge seserian bari cai mataan Masya Allah manjing kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha teh lah maksudna mah rahasia pribadi bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lainna urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah mentek ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing mual barokah boga ilmu harta teh nu aing janang neangan aing mual jamugah nu Allah ana ilmu wa illa pala ilmalak Gusti Allah ana basaruk wa illa pala basara ana samuk wa illa pala samala nu aing kabeh kok dia aku sia teu di aku urang-urang sakieu ayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki Fudoli teh aduh Masya Allah keur ieu kumaha bari mah siapa sok aju hasud kitu teu tah ya Masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum orang bisa sholat lain orang nang Gusti Allah orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara orang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak
poe minggu teh mobil aya, duit aya, fasilitas pegawai aya, edan ka puncak tadi bade taupek kan ente makan sakit teu boga duit ke sararusak ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taupekna diberena keur teu boga duit teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui beuh wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadal kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna. Nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang dibere taufik ku Gusti akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabarna mah tingkatan luhur sebab ieu mah tingkatan sahabat ai jang urang mah sabarna mah kasareatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus tuh pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabatna geus ana hakikat lamun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli dah supaya tararobat emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim sayanya Gusti Allah itu emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh ka deudeuh Allah keur disorotkeun ka urang rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia eta mah tuluy saja mah henteu Masya Allah dia ngeunaheun rahim Allah coba orang dipetingkan urutan iyalah Kaab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk urang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh urang ingak-ingakan kade kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki nya tuh kan tuh aja pemajikan diuk di sisieunana ceurik sarua cek salaki naon ceurik sia nanya neng kunaon ceurik neuleug ka ceurik cenah kalau mah partisipasi bae aya ceurik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak seurik kula milu seurik kakak ceurik kula ge milu ceurik kula mah mokonang deuk nuturkeun kakak bae weuhan nembongkeun cinta kula ka kakak bae Masya Allah jadi toel kurang geus ningin kula ceurik neng diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh tarolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli dina Bukhari Masya Allah panjang kene ceritana sampaikan kan nyaritakeun
tentang keistimewaan Ka'ab, termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf, termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha. Nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirnya Ka'ab bebeakan aku mah datang ke Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima abdi dek nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah. Abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh horeng sebuah perhatian. Lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti mangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek anjing tenang geula Ka'ab tenang ke urang atuh henteu datang ka dilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungah nggak diperhatikan Gugus Allah datang ka dipasrahkeun ka sadaya hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beuredanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga abdi mah geus teu nyesakeun sedikit ulah kitu cek urang atuh engke urang atur tah kehebatan Ka'ab teh bari dempo Kangjeng teh kalau Masya Allah keur digupayan ku bidadari. Ya Allah ya Rob batur mangga seperti kita itu urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah jang moal daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta tuh kan oh masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula tong nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampaikan ke seperti eta panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ke ditu ditarima tobat horeng rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata marman neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima cerik buka dua cerik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.